Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi podarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting anu mana kiwari nuju aya Pak RT, Oding, sareng Jang Ojai. Eta hanca teh nya. Samalah harita teh nuju ngobrolkeun ngeunaan saha jalma anu ngarampok sarkum teh. Eta hanca teh nya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kawasna mah asa can kungsi panggih jeung jelema nu ciri-cirina sabodel kitu. Da jelas lain urang dieu sabab di wewengkon urang mah eueuh ti baheula oge anu ciri-cirina kawas kitu. Tapi ieu kajadian teu bisa diantep, urang kudu bisa maluru naha manusa ti mana atuh maranehna teh. Tah lamun seuk engke kanyahoan diwarah gerasya ku aing mah sarta rek disetorkeun kanu berwajib ngarah diasupkeun ka beui. Ya lamun kitu mah urang paluruh we atuh isukan mah ka pasar Pak RT. Sugan jeung sugan maranehna aya di dinya. Sarta can ingkah ka tempat anu sejen. Jeung deui muga-muga urang pasar mah rapaleun. Nya bener Kang Oding. Ayulah urang paluruh eta dua manusa teh. Urang teangan nepi ka kapanggih. Lantaran ngeunah teuing ari diantep mah. Tembal Ojai dina cara ngomong namah katempo sumanget pisan. Nyari kuring mah hayulah. Urang paluruh tuman manusia kitu mah. Jeung deui bener ulah diantep. Sabab bisi kageunahan. Engke ngalakukeun deui cara kitu ka batur sarta ngagalaksa ka sararea. Tapi kumahari nurutkeun Pak RT. Ceuk Oding nya tujuan lamun eta dua jalma nu geus ngarampog ka sarkum kudu gancang dipaluru. Sabab bisi aya deui korban anu lainna. Ya hayu satuju kuring oge. Keun isukan ba urang teangan ka pasar sarta urang tatanyakeun. Nya lamun kapanggih urang tuluy titenan gerak-gerikna sarta akurkeun ciri-cirina. Lamun geus cocok urang kancang we laporkeun kanu berwajib.
Lantaran ari dicerek urang mah bisi mata ngabahayakeun kanu sejen. Teges pasti atuh maranehna teh bakal ngalawan. Walon Pak RT satuju kana usul ti Oding jeung si Ojay. Sabab bener tangtu kudu bisa manggihan anu jahatna. Lantaran lamun henteu bisi matak nambahan korban kanu sejena. Nya saenggeus meunang kacendekan anu sarupa kitu mah prung satuluyna ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun aruplek bangun anu eueuh kabosan. Hitung-hitung maturan Kanyi Sarah sakulawarga anu salakina keur geuring. Kasugri kaum dangu mangsa alam teu karasa geus maju ka peuting. Sora jangkrik gaang reang di sarada patembalan jeung sora cari cangkas. Sora bangkong kangkengkong di sisi balong. Ditema ku sora londok anu pating keureuleung di kebon awi. Sedengkeun di langit bentang baranang pating karetit pating kariceup mata kuaas. Barang nincak kana wanci jam 11 peuting. Pak RT Oding jeung si Ojay aramitan satuluyna baralik ka imahna sewang-sewangan. Ari sarkum sakulawarga terus reup sarare da puguh geus tunduh. Kocapkeun isukna. Pak RT Oding jeung si Ojay ngajalankeun rancana anu peuting geus dibadamikeun. Tiluana arindit ka pasar rek maluruh 2 jalma anu geus ngarampog ka sarkum. Ampir sakabeh anu daragang di pasar harita dipenta keterangana susuganan aya anu nyaho. Tete lah sakur anu ditanya sakabehna oge apal kana ciri-ciri jalma anu disebutkeun ku Pak RT. Da puguh geus teu bireuk deui. Satuluyna 2 jalma anu katelah si Didi jeung si Dodo teh pada neangan ku sararea. Pasar diubek ka unggal tempat, teu srikna dikulik sek ampir eueuh anu kaliwat. Tapi hanjakal si Dodo jeung si Didi woleh teu kapanggih. Ari sabab maranehna kacida parinter. Ti saenggeus kajadian ngarampog ka sarkum terus bae arin ditinggalkeun eta tempat. Kawantu sieun aya anu neangan ka maranehna. Tepi ka tengah poe Pak RT jeung baturna tuluy ngulibek di pasar. Tapi weleh anu jahatna teu kapanggih. Nya akhirna mah Pak RT marulang deui ka lembur bari mawa hate anu kuciwa. Lantaran usahana teu mawa hasil. Kasugri kaum dangu kocapkeun sarkum. Kaayaana beuki matak pikawatireun. Sirahna anu tatu kawasna masih kene lila kacager. Sajabat ti kitu tempo kana mayar hutang ukur tinggal 2 poe deui. Ari duit keur mayarna eueuh da puguh dirampog tea. Antukna jadi bingung teu manggih tungtung susah taya hinggana. Sarah, cing akang menta cai hayang nginum. Ceuk sarkum ngagero di tengah imah awakna masih kene ngagoler. Da puguh can bisa cengkat lantaran sirahna masih kene karasa nyerinya nyautan. Sajabat ti kitu sukuna anu dibabukan ku popongkol oge can cager pisan samalah kala beuki bareuh. Keheula sakedeung Kang abdi keur nyait sangu ieu teh. Kagok. Nyi Sarah nembalan ti dapur jep sarkum jempe teu ngomong deui. Panona kucap kiceup neuteub lalangit bari satengah ngalamun. Teu lila antarana torojol Nyi Sarah nyampeurkeun bari mawa cai kana emuk. Gek diuk gigireun sarkum. Kang, ieu cai. Lain hayang nginum akang teh. Nya Sarah, akang teh hayang nginum, cing sok kadiekeun atuh.
Ceuk Sarkum bari rek cengkat lalaunan nya terus dibantuan ku Nyi Sarah sanadiuk. Sor muk diasongkeun regot Sarkum nginum meuning ngalak-lak. Nyai, kamana ari barudak? Geuning areuweuh di imah. Barudak anu dua mah aya di imah emak, Kang. Lamun si Ujang mah keur diajar ngaji di imah Palebe. Tapi kumaha ari kaayaan akang? Aduh, Nyai. Cirah akang teh nyeri meuni nyanyautan ieu teh. Akang teh bingung kawasna moal bisa gancang-gancang ngamimitian usaha. Sajabat ti kitu modalna oge beak da pugu dirampok ku manusia jahat. Mangkaning duit eta teh keur ancuan mayar hutang ka Juragan Wira. Anu tang tu bakal datang pikeun nagih ka urang. Ceuk Sarkum paromana katara alum da puguh keur bingung. Kumaha atuh Kang pilampaheun urang lamun seug Juragan Wira isuk atawa Pageto datang ka dieu? Nya teu kumaha. Urang sanghareupan we sarta urang caritakeun sagala rupana. Nya susuganan bae hatena leah daek mere deui tempo ka urang. Da memang teu boga ari kudu mayar isuk mah. Nyai, ari urang masih keneh boga duit atawa henteu keur sapopoe? Nya aya keneh Kang, tapi dah henteu gede lantaran kamari apan dipake biaya ka rumah sakit teh basa ngubaran akang. Aya oge saeutik deui nya sigana mah keur bubutuh sapopoe paling oge jeung keur biaya mariksa akang isuk Pageto ka rumah sakit. Nyi Sarah ngajawab kana pananya Sarkum. Ngadenge kitu Sarkum ukur menghap narik napas. Koledag deui ngagoler kana bantal lalaunan. Nyai, kumaha ari indung Nyai nah apaleun atawa henteu lamun ayeuna akang keur manggih cilaka? Tanya Sarkum bari neuteub ka bojona. Nya pasti apaleun atuh Kang, dasar area oge geus pada nyaho lamun akang aya nu ngarampog. Tapi sigana mah ambu teu bisa datang ka dieu pikeun neang akang lantaran pasti dicare ku Abah. Walon Nyi Sarah katara paromana bangun anu sedih. Nya teu nanaon teu ka dieu oge. Lantaran akang oge geus ngarti kana kaayaanna. Tang tubah ijon moal ngidinan da puguh sedileun pisan atuh ka akang teh. Jadi geus teu kudu diarep-arep. Ceuk Sarkum ngomongna nu mareuda bangun anu nalangsa. Sedengkeun Nyi Sarah teu ngawalon ukur menghap narik napas jero siga anu berat. Nyai, akang mah rada tunduh ieu teh hayang sare heula sakedeung. Tapi engke samemeh magrib kade kudu dihudangkeun. Nya sok atuh sarekeun we Kang ari tunduh mah. Jeung deui pasti akang teh tunduh lantaran unggal peuting tara sare tibra. Reup Sarkum panonna peureum ditempokeun ku Nyi Sarah. Samalah terus disimbutan ku samping sarung. Geus kitu jung nangtung leos ka dapur terus bae kaprak-keprek nyadiakeun kadaharan saaya-aya. Kasugri kaum dangu gancangna carita 3 poe geus kaliwat. Samalah geus nincak poe anu kaopat tiba Sarkum balik ti rumah sakit. Harita teh isuk-isuk batara surya kakara medal ti belah wetan. Cahayana sumirat kuneng umyang nyaangan buana panca tengah. Langit bengras taya aling-aling cai ibun ngagarendang dina tungtung daun pating garenya serang lir mutiara. Terus ragragan katebaku angin leutik anu sumilir. Manuk-manuk recet di sarada pating ara celok jeung batuna bangun anu keur saruka bungah galumbira. Dina kaayaan kitu, Sarkum jeung Nyi Sarah geus tatan-tatan rek indit ka rumah sakit pikeun mariksa deui kaayaan tatuna.
Ari anakna anu dua dipihapekeun ka Titin ngan anu cikal mah Jang Panji geus indit ka sakola. Bareng jeung kitu ti kajauhan rentang-rentang aya saurang jalma anu datang. Pangawakana estuning jangkung badag tegep tur ginding. Ari eta jalma tayalian ti Juragan Wira anu ngahaja datang kadinya rek nagih duit ka Sarkum. Sabab waktu 3 bulan geus nepi kana tempona samala geus leuwih 2 poe numutkeun itungana. Sampurasun. Juragan Wira uluk salam bari ngajanteng di buruan. Panona mencrong we ka jero imah anu kaparengan harita pantona muka. Rampes. Nyi Sarah anu aya di jero gewat nembalan bari terus muru ka lawang panto. Breh katempo aya saurang jalma keur ngajanteng nangtung ningali kitu puguh Nyi Sarah ngalenyap. Samalah jajantungna ngadadak jadi ratu. Prok paadu teuteup hatena beuki tagiwur teu puguh rasa. Nyai, ari Jang Sarkum aya? Juragan Wira nanya bari mencerong ka Nyi Sarah anu katara rada samar pola. Aya Juragan. Walon Nyi Sarah ngomongna rada ngageter jeung semu gugup. Ai nah meni bangunan reuwas kitu Nyai. Gawas anu gugup nempo kuring teh. Teu kudu sieun sabab kuring mah teu boga niat jahat. Datang ka dieu soterik aya perlu ka Jang Sarkum salaki Nyai. Ceuk Juragan Wira nepikeun maksudna. Ngadenge caritaan kitu Nyi Sarah kaisi nanda puguh ari nu boga hutang mah hatena sok rumasaan. Oh kitu maksad teh. Nya mangga atuh Juragan teras bae kalabat. Da Kang Sarkum manuju aya. Nyi Sarah negerkeun hatena sarta nita asup ka semahna. Teu kudu asup ka jero imah di dieu we di luar. Da moal lila lantaran loba keneh urusan. Sok salaki Nyai we atuh gancang titah kaluar. Tembal Juragan Wira nolak dititah asup ka imah. Sabab manehna masih keneh boga kaperluan anu sejen. Nyaeta rek nagih deui kanu lainna. Nanging Kang Sarkum teh nuju teu damang Juragan. Ceuk Nyi Sarah bari tungkul. Hatena deg-degan teu bugu rasa loba kahariwang. Baru keur gering? Naha gering naon nyeri suku atawa nyeri naon? Nepi ka teu bisa nyampeurkeun kaluar? Tanya Juragan Wira bari kerung da puguh can nyahueun lamun Sarkum keur gering. Akibat aya anu ngarampog. Kawantu Juragan Wira geus aya sababaraha poe indit ka dayeuh sarta kakaramulang poe kamari. Nu mawi lalakonna mah panjang Juragan. Saur abdi oge mangga kalebet heula. Engke oge saliraku anjeun bakal terang kana kaayaanna. Ceuk Nyi Sarah nitah deui asup ka semahna. Nya geus kitu mah teu talangke kalacat Juragan Wira unggah langsung muru ka tengah imah. Breh katempo Sarkum keur ngagoler dina kasur, sirahna dibengker ku perban. Gek atuh diuk dina samak panonna melong ka Sarkum anu katara bangun ripuh. Sedengkeun Nyi Sarah kebat ka dapur rek nyongkot cai keur semahna. Sarta teu sakumaha lila geus balik deui bari nanggeui baki dieusi ku cai sagelas jeung lalauhna sapancau sapiring. Sarta sok harita ditunda hareupeun semah. Geus kitu gek diuk teu jauh ti salakina anu keur ngagoler. Jang Sarkum, kunaon eta sirah make jeung dibengker kitu geuningan? Juragan Wira langsung nanya ka Sarkum bari kerung. Aduh alah Juragan, uguh abdi teh nuju kengeng kacilakaan ieu teh. Tapi sakieu oge alhamdulillah, nya masih keneh dipaparin kasalametan ku Gusti Allah Pangeran anu Maha Kawasa. Mung geuning kieu ayeuna kayaan abdi teh. Tangtos ku salira Juragan oge katingal.
Aduh, nah kumaha make jeung bisa kitu atuh? Nyaeta puguh oge kieu juragan anu tumiba ka abdi teh. Derekdek Sarkum nyaritakeun kajadian anu tumiba ka dirina. Sakabehna oge harita dicaritakeun di tetek eueuh anu kaliwat. Anu dipalar, sangkan juragan Wira ngarti kana kayaana sarata daek mere deui tempo pikeun Sarkum mayar hutangna. Tah kitu juragan anu tumiba ka abdi teh. Sarkum mungkas sakabeh caritaana. Panona carinakna kawan tu sedih. Jadi lamun kitu majang Sarkum teh aya anu ngarampog. Karunya teuing atuh lamun kitu mah. Leres juragan abdi teh dirampog. Sarkum ngajawab pondok. Ari Nyi Sarah ngabetem bae teu pipilweun ngomong. Nya alhamdulillah sakitu oge masih kene salamat. Tapi kumaha urusan hutang jang Sarkum ka kuring? Nah geus aya keur mayarna. Sababnya poe ayeuna waktuna. Lantaran geus 3 bulan sama laleuwih 2 poe lamun nurutkeun hitungan kuring mah. Ceuk juragan Wira bari melong ka Sarkum. Hatena geus teu bae boga sangkaan lamun Sarkum can boga duit keur mayarna. Aduh juragan deres pisan. Tempo nambut artos teh tos 3 bulan. Tapi nya adalah di kumaha da puguh kieu kayaana. Abdi sanes teu niat mayar, tapi apan duitna oge dirampok ku jelema anu jarahat. Tah kumargi kitu mugia bae salira luntur galih leah manah keur sama parindeui abdi tempo. Margi da ari teu aya mah nya naon anu kedah dipasihkeun. Sarkum ngomongna lumengis hatena sedih jeung nalangsa anu taya hinggana. Ari juragan Wira harita terus atuh ngahuleng ngadenge kitu teh. Manehna rada hanjelu lantaran satadina lamun duit dibayar ku Sarkum, rek terus diinjemkeun deui kanu sejen. Tapi buktina harita duit teh eueuh samala Sarkum menta deui tempo keur mayarna. Anu tangtuna bakal nambahan deui rentenna. Kumaha juragan ha kersa saupami nama parindeui tempo? Tanya Sarkum bari melong ka juragan Wira anu keur ngahuleng. Heula kuring jadi bingung ieu teh. Nya kumaha atuh ari geus kieu? Duit anu aya di jang Sarkum teh tang teu moal bisa kacokot. Mangkaning kuring geus boga janji kanu sejen eta duit teh rek diinjemkeun keur modal usaha. Sarta kauntunganna oge leuwih gede tibatan diinjemkeun ka jang Sarkum. Lamun kaya kieu mah jadi matak rugi ka kuringna atuh. Ceuk juragan Wira neuteup seukeut ka Sarkum. Nya puguh atuh jadi gempeur ari dipelong kitu mah. Sarkum hatena seseblakan loba kapaur jeung kahariwang. Juragan anu sae manah, kedah kumaha atuh pami teu aya. Nya eta mah nyanggakeun bae sadayana ka salira. Mugia bae aya kabijaksanaan. Abdi janji lamun tos jag-jag deui sabihara-sabihari, rek usaha sate kapola kanggo ngalunasan sametan ka juragan. Nya, tapi lamun dibere waktu tempona sanggup sabaraha lila kum. Ari sabab kudu aya kapastian ieu teh ngarah puguh. Nya waktosna masa enggalna we juragan. Kitu pami kahoyong mah. Nya lamun kitu mah teu puguh atuh. Eueuh katang tuan anu pasti meureunannya. Sigana kumaha ayana we meureun. Numawi kumaha deui atuh juragan. Margi leres dina danget ayeuna mah abdi teh teu aya kamampuhan kanggo mayar. Jelas matak bingung lamun kieu mah. Jadi mayar hutang teh rek di kumaha ayana. Tapi hanjakal teu bisa kitu.
Sabab teu heula oge dina waktu keur nginjemna jelas aya aturan jeung perjanjiana. Kitu ceuk Juragan Wira. Nyaritana tandes Turdaria. Laras Juragan, nyaeta mah kumaha saena we abdi mangiringan. Ceuk Sarkum bangun anu geus pasrah. Da puguh memang bener dina waktu harita eueuh jalan lain pikeun manehna. Jadi keputusan aya di Juragan Wira. Kieu we atuh ayeuna mah Jang Sarkum. Kuring mere deui tempo anu lilana 3 bulan. Tapi engke dina waktu mayar, eta duit kudu jadi 80.000 gedena. Ah, kumaha Juragan? Nah make jadi sakitu. Mitra kaum dangu. Sarkum puguh bae ngaranjug ngadenge kitu teh, kitu deui Nyi Sarah meuni olohok. Rahabet kawas anu reuwas ieu teh. Lantaran apan harita oge nginjem duit teh 40.000. Serta dina waktu 3 bulan jadi 50.000 apan kitu perjanjiana oge. Tah ayeuna teu dibayar dibere deui tempo 3 bulan. Tangtu anakna oge kudu nambahan. Sabab apan geus ditepikeun duit anu diinjemkeun ku kuring teh, duit golang anu kudu aya hasilna. Laras Juragan, tapi perjanjiana oge lamun 3 bulan jadi 50.000, tapi lamun can bisa mulangkeun dina tempona, dina tiap bulan eta duit nambah leuwihna 5.000. Jadi meureun duit teh 50.000 anu jadi pokona salila 3 bulan. Ditambah deui 3 bulan. 15.000 da anakna 5.000 sabulan meureun. Jadi jumlah sakabehna teh 65.000. Tapi nah ayeuna jadi 80.000. Terus terang teu ngarti kuring mah ieu teh atawa salah ngitung. Kitu ceuk Sarkum sanajan keur ngarasakeun kanyeri oge. Ngomongna jadi tatag da puguh hatena keheul ka Juragan Wira anu tetela teu boga pisan ras-rasan. Nya eta oge memang kitu satadina mah. Tapi apan ku kuring oge geus diomongkeun lamun eta duit teh rek diinjemkeun deui ka nu sejen. Sarta jangjina rek mereka untungan anu leuwih gede. Kulantaran Jang Sarkum teu bisa mayar dina waktuna, nya wayahna we kudu daek mereka untungan anu leuwih gede. Tak kitu kahartin teu. Tapi kuring oge da moal maksa lamun bung mah teu nanaon. Tapi sok bae ayeuna keneh geuwat hutang teh geura bayar. Sakabehna 50.000 eueuh deui tambahan. Kitu ceuk Juragan Wira. Abong-abong lentah darat nempo batur anu keur kasusah teh saeutik oge teu matak jadi mangaruhan kana hatena. Lantaran hirupna geus kalimpudan teuing ku hawa dunia anu jadi udagana. Ngadenge caritaan kitu puguh Sarkum jeung Nyi Sarah ngaranjug. Beungeutna katara sepa kawantu teu boga ari kudu mayar hutang harita keneh mah. Kumaha Jang Sarkum? Naha sanggup atawa henteu? Lamun sanggup sok geura bayar hutang anu 3 bulan gedena 50.000. Sarta urusan urang rengse nepi ka dieu. Moal mata kapapanjangan. Terus terang bae kuring teh haroream ari kudu bulak-balik nagih teh. Juragan Wira nanya deui ka Sarkum sabab hayang nyaho kana kasanggupana. Ari Sarkum ukur ngahuleung ngadenge kitu teh, kitu deui Nyi Sarah teu bisa ngomong. Kuring teu sanggup ari kudu mayar dina waktu ayeuna mah. Komo deui apan keur aya dina kayaan anu sarupa kieu. Sarkum ngawalon kana pananya Juragan Wira. Ngomongna dumareda pangaruh hate anu keur ngarasakeun kasedih anu taya hinggana. Sedengkeun Nyi Sarah anu keur ngabandungan ukur bisa ngegel biwir bari ti kakerket nahan rag-ragna cimata. Nya lamun geus jelas kitu mah tangtu eueuh deui jalan sejen salain ti kudu narima kana tawaran kuring.
Kumaha daek atawa henteu? Tanya Juragan Wira bari mencerong kana beungeut Sarkum. Anu katara alum sabab keur bingung anu taya papadana. Nya atuh teu nanaon. Sabab eueuh deui jalan sejen. Jadi kuring ayeuna kapaksa kudu narima kana ieu kaputusan. Sok padahal ieu kaputusan kacidang ngaberatkeun ka kuring sakulawarga. Nya kitu we ayeuna mah. Heug, jang Sarkum rek dibere deui tempo 3 bulan pikeun ngalunasan hutang. Sarta kudu malikeun duit 80.000 pas dina waktuna. Lamun keukeuh teu bisa mayar kapaksa ieu imah jeung taneuna rek dijabel ku kuring. Tapi engke tangtuna bakal bisa ditebus deui lamun geus aya duitna. Tapi meureun bakal leuwih gede jumlahna lantaran can kanyahoan nepi ka sabaraha bulanna. Eta mah bisa 1 tahun atawa bisa oge leuwih. Tapi lamun memang geus teu katebus dina waktu 1 tahun, nya ieu imah jeung tanahna sapinuna mutlak bakal jadi milik kuring. Tah sakitu we lah ayeuna mah teu kudu panjang lebar sarta loba carita. Tageus kaharti meureun. Tah ayeuna kuring rek mulang. Ayunya Sarkum, ting gancang cager euy. Ceuk Juragan Wira ngomongna tegas. Jung nangtung terus muru kana panto jurut turun kaburuan. Satuluyna ngagedig indit teu malire deui ka Sarkum jeung Nyi Sarah. Anu harita keur pating haruleng sarta teu lila oge leumpangna geus jauh. Sarkum rumenghap narik napas panjang, dadana karasa eungap, sirahna nyanyawutan beuki nyeri asa pating jaredud. Kawantu keur gering ditambah loba pikiran. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti tetela si Wira teh telenges. Jeung kejem taya pisan rasa kamanusaan. Kudu kumaha rigeus kieu Sarah pilampaheun urang. Geuning hutang teh kalah ngagedean. Sarkum istighfar terus ngusapeungeut ret ka bojona anu keur diuk aneprok. Cipanon tuluy merebei masuhan kadua pipina. Satuluyna ceurik inghak-inghakan. Nyai hampura akang. Gara-gara akang hirup nyai kudu ngalaman nasib anu sarupa kieu. Tapi da sakabehna oge lain kahayang. Lantaran ieu mah nyata cocoba ti pangeran. Geus teu kudu ceurik. Cing gede hate doakeun we akang sangkan geura cager. Ngarah bisa gancang usaha deui neangan rejeki pikeun nyumponan bubutuh jeung keur mayar hutang ka si Wira. Ceuk Sarkum ngababaraha hate pamajikana. Ari Nyi Sarah ukur ungeuk bari ngusap cimata. Sabot keur kitu torojol oding datang terus ngelol ti lawang panto. Kumaha geus siap rek ka rumah sakit teh? Oding nanya ka sobatna nu keur diuk pating haruleng jeung bojona. Nya hayu da kuring mah geus siap ti tadi oge. Tapi kumaha hari mobilna geus aya? Jeung deui saha nu nyupirana? Sarkum nembalan sarta malik nanya ka oding bari neuteup. Aya mobilna mah kol buntung paranti narik sayuran anu Kang Dudung geuning. Dari mobil paku mah eueuh keur dipake dinas cenah keluar kota. Oh, terus saha nu rek nyupirana? Nya kuring we atuh supirna mah. Teu bisa nyupiran mah tuh. Walon oding beri nyerenge seuri. Tapi nyaan Kang Oding teh benar bisa nyupiran. Nyi Sarah nimbrung sarta tumanya bangunan ucang caya. Teu kudu hariwang nyai, tangtu bisa Kang oge mawa mobil mah. Sabab apan ti heula mah lila pernah jadi supir angkutan kota keur zaman di Bandung. Jadi tong sieun, insyaallah moal nanaon. Ayo bisi kaburu beurang teuing. Nya syukur atuh ari kitu mah kuring gregreg. Hayu atuh Kang urang indit beungpeung isuk keneh bisi kaburu panas. Ya hayu atuh. Nya geus ngomong kitu mah harita keneh Sarkum jeung Nyi Sarah arindit ka rumah sakit rek mariksa deui kayaan tatuna. Mitra, cag heula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui.
Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.